Ari pada melanana manusa sabenerna mah teu pati seueur mun ngareret kana Al-Qur'an anu sering ku urang dibaca. Nyalinung jeung ngagantung kana eta keterangan ngeun tilurung gunuk eta pagawean manusa di alam dunya teh. Anu kahiji fal ya'budu rabb hadzal bait. Pagawean anu kadua at'amahum min ju'. Sabab manusa jadi wawakil Allah di alam dunia khalifah fil ardi. Mun seg Allah tukang ngawurkeun rezeki anjeunana na manusa wakilna. Manusa kaentepan ku tugas eta. Anu katilu wa amanahum min khauf. Tilurung gunuk pagawean jalema teh. Urang cobian artikeunnya iringkeun diri anjeun garwa putra jeung incu putu baraya jeung tatangga katut warga bangsa. Ulah aya anu kaliwat mastata'tum giringkeun nu kahiji sina nyahoeun ka Allah. Ari geus nyahoeun sina wawuh ka Allah. Ari geus wawuh sina ngadengekeun seruan Allah. Ari geus ngadengekeun sina nurut kana panitahna jeung sina ngajauhan kana panyerekna. Ibadah ngaranna. Ibadah ka saha? Ka Allah. Allah anu mana teh Rabb hadzal bait. Allah anu jadi pangeran Ka'bah. Allah nu mibanda Ka'bah. Allah dunungan urang jeung dunungan Ka'bah. Rabb hadzal bait. Allah nu maparin rezeki barang jeung peuting. Eta nu kahiji. Ananging para wargi hadirin kaum muslimin dubelupet nyawa jalema rek ibadah ka Allah. Boro-boro ngajak batur. Dirina sorangan oge insyaallah hese beleke mun seg beuteung jalema kosong tina eusi. Jalema lapar teh diajak ibadah. Boro-boro lapar lantaran miskin jeung fakir lapar dihaja wae bulan puasa. Pan urang teh salat lohor jeung asar tara make sunat-sunat canda bulan puasa mah. Dalungse. Cacak lapar dihaja. Komo lamun lapar lamun jeung dibarengan ku desakan kapakiran jeung kamiskinan. Anu mawi pantes Nabi dugi ka amanat waspada kapakiran teh geus aya dina lamping jeung jungkrang kakupuran. Paling hanteu kupur lisan mah da geus kudu. Nu pakir mah. Atuh kudu beunghar cenah ajengan kitu mah. Bahwa sok sering ngadangu mubalik atuh umat Islam wajib beunghar. Kitu-kitu lain da beunghar oge teu dititah. Salaresna mah pakir teu dijurungkeun beunghar teu dititah. Tapi ku Allah duanana dipasrahkeun. Cek Allah mungkin entep ka diri anjeun lamun entep waspada di mana kena anjeun kaanyangan ku pakir waspada kapakiran geus aya dina jungkrang kakupuran. Lamun anjeun ditakdirkeun beunghar pek tarima waspada eta oge fitnah. Penta tanggung jawab anjeun teu saeutik jalema beunghar dijongklok kana neraka Allah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah.